Diasuh dari sekolah ke bapak bager. Bapak nyandak palita mangga bapak dipayung Aryan Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Allah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridha walidain wasutullah fi suti walidain. Ridho Allah gumantung karena ridho ibu rama urang ponak itu deui bebendon Allah gumantung karena beban ibu rama urang. Janten Aryan hidup latur pantas sata acan ngalaksanakeun salaji sunnah rasulnya tak pertikahan. Hidup yang keun dihapunten cing sae-sae kanu janten indung, yang keun dihapunten cing sae-sae kanu janten bapa. Maka ibu para bapak hormat sing hapunten sata acan sekali nu biasa ngobrol urang ren helas ka depan ngobrolna. Nu biasa gumujeng urang ren helas ka depan gumujengna. Hayu urang sami-sami merhatoskeun, hayu urang sami-sami nitenan. Maka majengal ka palidiki. Cek. Kedua. Sila. Cek. Aryan yang gemutan hidup beker di alit di ais ku mamah di asu dari sekolah ku bapak beker. Bapak nyandak palita mangga bapak dipayung Aryan muntang ka bapak beker. Bapak Haji Wawan mangga dipayun pak nedak payun Aryan sareng mamah muntang ka bapak. Bapak nu salami ieu tanggung waler dunia akhirat kanggo keluargana. Pun sapun kadebabung. Nada widik kono Maha Gusti. Kalian nyebatkeun asmana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti nada pitung duh geni rehing aya hiji urang kami sejak nyungkeun dihapunkeun ka ibu sareng karama satu acan belayar tarik jangkar sejak bade kedal ucap sejak nyungkeun dihapunkeun. Maka Aryan disarengan ku bapa sareng ku mama maka majeng ka payun dipirik ku ayun ambing maka dihaturanan.
Arya kehidup bager Bapak ridho, Bapak ikhlas. Ridallah fi ridha walidain wasutullah fi suktil walidain. Ridho Allah gumantung karena ridho ibu rama urang. Karena kita di bebenan Allah gumantung karena bebenan ibu rama urang. Maka ditiup palitana ku bapak-bapak. Di paruman palitana bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah japang doa ti bapaknya regan hidup. Sekedapan hidup baris diecakan ada ayah kendat-kendat di kalujakan anak. Tapi hidup akhirnya tasawawan. Sekedapan di hidup gaduh tanggung walar anu utama bapak. Enak dilepaskan aisana natu mama. Bral hidup geramian. Bral hidup geramian. Hidup orang repokeun wae kolot. Urang menta wae kapolo. Ieu waktasna hidup tiasa mulang tarima kalujakan indung, kalujakan bapak. Maka mama calikina kursi, bapak calikina kursi. Mama calik nuraos. Cepengan panangan mama cing pagu. Tetep hidup parai mama hidup Arya. Sanes ku ngahangkeun campelak kanu janten indung tapi nyambungkeun tali ka asih, nyambungkeun tali ka. Ulah sok milari dukun anu lepus paraji anu sakti. Ulah sok munjung ka gunung muja ka sagara. Gunung masak rajin urung, sagara sok rajin bedah. Munjung kudu ka indung muja kudu ka bapak. Indung tunggu rahayu, bapak tangkal darah. Ridallah fi ridha walidain, wasutullah fi suktil walidain. Ridho Allah gumantung karena ridho ibu rama urang. Pona kita di bebendan Allah gumantung karena bebendan ibu rama urang. Hidup janji karena diri, sumpah karena mama, tukulkeun mastaka hidup. Lenyepan ku hidup. Jangan ini paling seueur jasana satas Allah sang Rasulna nyaita ibu rabah. Hidup mengandung hidup salapan sasi amin. Asawang katukang ku hidup bagus. Salami hidup masih ayah di kandungan mama. Sabulan, dugi bulan ayah kecapna nyiram. Ari nyiram teh nyaita sudah karena barang tuang teraos karena sagala. Lulus ketangan pengawasan. Nincak ka opasasi. Mama pantas ngayakeun pangawasan sapetos kieu. Mama ngayakeun pengajian sapetos kieu. Mama apa? Mama bunga, mama bangga. Mama pantas bercanda ku Allah. Dina waktu sarita lahirna hidup, rezekina hidup, jodohna hidup. Oge mautna hidup parantos ditangtoskeun bae. 5 genap sang sarjana. Bikin lami bikin ageng patongan mama. Ngakandung ageuna hidup anak. Hareudang rejeng bayeun. Mangsana tengah hungi bade obo nang karak rajen. Nyeri rajen kesal. Sawang katukang hidup bagus. Sagarupi perjuangan mama. Sagarupi kasihan mama. Salapan 10 medal. Mama tos karahos jalingit. Mama tos panas cangkeng ngoprot kesang sabadag-badag. Cina mama baris rejeng hidup. Cina hiji istri baris itu jantan kurang kali. Didinya sedikit suami mama terus karena sagarupa. Didinya bikin lami bikin nyeri melihat mama ngerti hidup lagi. Mama ngerti hidup. Ari ngajurut ternyata sajurut maut antara gari papi sasar nyawa di nabang kosarita. Keluar soro orang hiduplah ngang diadakan kudu jantan bapak sangkan hidup jantan merangkawi anu soleh. Dirawuk di pangku kudu jantan ibu. Di aalit mangsana lapar dihuapan. Mangsana haus di nenek ku mama. Di asuh di jam sekolah ku mama bapak. Bikin lagi bikin dewasa. Tapi kadang-kadang orang sok ngalawan kalau jantan ini. Arya pantas ngalawan ka mama bapak. Babiri gaduh kelepatan dihaja atau kita dihaja. Hidup mungkin dihapun penting saya kami jantan itu. Kedalkeun ku hidup bager. Nyungkeun dihapunkeun ka mama. Nyungkeun pidu anak ka mama. Mangga Arya kedalkeun ku hidup dihapunkeun ka mama. Ma, doakan ya mah. Cing Gancar
punten. Punten yang teh acan bisa ngabagjakeun mama. Iya nyungkeun pe doa restu nanti mamanya mah. Alhamdulillah. Kakubik kumah kedal ucap teu murang kali mama. Murang kali mangrupikeun titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang ninggalkeun alam dunia ieu pegat amal urang. Kecuali itu perkara di antawis doa murang kali anu soleh baris ngarisa. Ayeuna kumaha doakeun murang kali mama. Rumah tangga na cenjakeun, keluarga anu sakinah, mabaga barakah. Maga Aku mama ya doakeun ya cing cager cing bager cing gede milik ayeuna ngajalankeun rumah tangga cing jadi rumah tangga anu cing bahagia cing dilancarkeun segala rupana ku mama didoakeun ya maga Aryan dirangkul di peluk mamahna bager. Dirangkul mamahna cing pagar ku hidup. Peluk Aryan mama hidup. Rangkul ku hidup mama hidup cing pagar. Raosin kanyaan mama anu kalitang ahana kalau hidup. Doakeun mama hidup. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sehatkeun pun dian, sehatkeun pun dian. Sakantiasa ngahati, sakantiasa ngadidik ahli salawas. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun. Hapunten abdi kacang tiasa mulang kali maka disinggung sehat mama. Bagai Arya. Alhamdulillah karas ku hidup bager kaja ah mama. Tanya ah mama maaf kenat kana kerja dan anak. Parantos bager ayeuna dewasa dapat sampean mama. Bagai Arya. Disebab ngaraskeun ngawasu dapat sampean induk. Jadi aya kembang ada warna bodas. Ye sasmitana kanggo hidup. Mamah nitipkeun kasucian hati kanggo hidup. Disabkan mamah menjadi saksi menjahada perjuangan mamah nalika ngaregeun hidup. Guyang getih ngalupah darah. Wasuh di hidup. Wasu diulah Arya pasihan bisa sedikit bagus. Maka yang sedihlah pasihan bisa sedikit. Rengseng, lungsurkan sampai mama Aryan, lungsurkan ke hidup bagus. Surga tak aya di handapan dampal sampean indung. Sanes harta surga aya di dinya, tapi saking muliana, saking luhurna harkat derajat mencanten indung. Indung, indung, jeung indung bagus. Sungkem ka Bapa, ridallah fi ridha walidain, wasullah fi sabtil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho ibu rama urang. Pona kejadi babadar Allah gumantung kana babadar ibu rama urang. Barantos Arya Sumpah dipeluk dirangkul mamahna. Ras mamah nu kageng agengna kanggo hidup. Mamah disun murang kalina mah kadeudeuh mamah kanyaah mamah. Insyaallah doa mamah mustajabah baris diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Barantos Arya ngageser arah kapali kiwa bagus. Kepangan apa hidup
cepengan panangan bapak cing pageh ke hidup. Payunan hidup, ieu apa hidup? Anu angkat enjing, uwi sonten, diri napah kanggo hidup batu. Milari rezeki nu halal lan thayyiban, rezeki nu halal tur hade kanggo hidup. Dibayar maka bayar, dietang maka etang sagurupe kasehan bapak. Tapi bapak tah hoyong dipulang ku harta sareng ku banda, ninggal hidup dina kaayaan cahageur bahagia. Punten ieu nya saparawan. Punten segala kalebatan ieu. Ya nyukeun pidoana. Doakeun sing pasian kalancaran. Ya nyukeun restu ti aya sareng mama doakeun. Kanggo rumah tangga ieu. Alhamdulillah Pak, kupingku bapak kedal ucap timurang kali bapak. Idza matatu azamin qata amaluhu ila bisalasi. Sedekatin jadatin Allah ini yutafa biha awaladin sarihnya. Di mana orang ninggalkan alam dunia iya Pak, pegat amal urang, kecutu perkawan, di antawisna doa urang kali anu soleh. Maga ku bapak doakeun urang kali bapak. Mugia rumah tangga mulus rahayu berkah salamet, cing janten urang kali anu soleh. Simbolisna simkuringnya bade nyiraman bade ngadoakeun ieu pun anak yan anu sakedap deui atanapi dina waktu sadinten deui anjeunna bade ngalakonan akad nikah bade ditikahkeun atuh hakikatna mah bapak teh bade ngadoakeun simbolisna ieu ku si bungsu nanging panginten maksudna makanggo sapala putra bapa ya ayah teh bisa nganasehatinya ayah teh bisa memagahan ayah rumasa loba keneh salah rumasa ayah loba keneh kabodohan ayah teu bisa ngadoakeun ka ieu jeung ka anak-anak nu sejena kulantaran ayah teu ngaku teu ngaboga-boga lain ka asup anu ahli doa ngan hayu urang napakuran hiji kajadian alam anu ku urang kudu di tapakuran nyaeta kajadian hujan anu sapopoe ku urang kasaksian kasakseni karasa jadi ayah teh mamagahan teu bisa darumasa sok loba keneh salah dek ngadoakeun lain ka asup ahli doa dalam cacak-cacak ayah ahli doa mah merenang geus moal boga anak anu ripuh datang tu kolot bakal ngadoakeun anu alus anu hade ngan sok urang napakuran ku urang sarea eta kajadian hujan nah eta hujan tumiba ka ngecelakna ka hiji tempat geningan kasaksian ku urang matak tumbuh subur jukutna jadi manfaat papelakanana jadi hurip buahna leubeut anu jadi ngamanfaatkeun pikeun urang balarea pikeun sato mah pikeun jelema mah pikeun sagala rupa makhluk anu aya di dunia mata endah katingalina mata keresep hejo lembok anu nyagerkeun ka urang sadaya tapi naha di hiji tempat lamun eta hujan ngucur hujan ngecelak ngajadikeun longsor musibah kabalarea loba imah anu kasaeur
loba jalan anu kaurugan jadi ngamacetkeun jadi desa leutik loba nu korban atuh lamun tumiba ayeuna ka walungan anu matak bisa nyayan ke pasawahan ka kekebonan kasih situan tah urang mata bakuran eta we jadi ayah geus teu ngabeda-beda kanyaah ka anak nu hiji jeung anu liana ngan anu bisa jadi beda aing ngabeda-beda mah teu tapi saha sok beda ayah teh jadi nu ngabedakeun eta antara mangsa anu kauger ku waktu jeung kaayaan anu bisa ngarobah ditinggalian urang tapi rasa aya teh teu ngabeda-beda kan gede jeung kan leutik dikeun leutik nepikeun kan gede kan baung jeung kan bager teu bisa ngabeda-beda kan anu jadi panapakuran urang tadi ke hujan geuningan nah kahiji tempat matak jadi subur jadi manfaat lain manfaat yang diri sorangan baik manfaat ka batur tapi nah di hiji tempat matak ngancurkeun kabalarea ancur dirina ancur balareana tah sakitunya ayah pepeujeuh anu jadi panapakuran urang yang hidup pek jadi kanyaah kolot geus teu bisa ngabeda-beda kanu deog kanu sengkol kanu jagjag kanu pinter kanu bodoh kanu miskin kanu beunghar moal deuk ngabeda-bedaan tapi tah tapakuran ayeuna ibarat hujan anu turun di langit ka bumi nya jadi anjeun kudu kumaha atuh hidup teh pek kudu bisa narimakeun eta cai hujan anu matak jadi nyuburkeun anu matak jadi ngageunahkeun ngamangpaatkeun kasararea aya tadi oge teu bisa ngadoakeun dalaman seug bisa ngadoakeun bari jeung diijabah geus istilahna moal aya kuciwana moal aya kasusahna moal aya rupa-rupa musibahan tumiba ka anak-anak aya tapi tah sakitu ayah mah mere simbo mere papagah mere panapakuran yang urangnya sakitu ibarat hujan urang ka lemah cai tah sakitu aya teh da mere nasehat mah tadi oge geus disebutkeun aya sakagolongkeun jelema bodoh jelema anu loba keneh teu nyaho loba nu teu nyaho bodoh lamun ngadoakeun lain ahli doa nah urang mah tapakuran we eta hiji perkara pek hidup kudu kumaha atuh tinggal milih hidup aya gitu bisa nutukeun ngan bisa dengan saukur ngawakcakeun pek mana nu dipilih ku hari hidup teh atuh tah kanyaah aya mada beureunan anu hiji kolot geus puguh ning lamun doa matak diijabah estu ning dina hartana dina kasalamatana dina cager jeung bageurna bakal ditangkrokeun bakal digubrakeun moal aya nu dikoret-koret nyantah sakitu hidup bahan pamakuran terutama jangka anak-anak ayah kabeh simbolisna hidup armangsa ayeuna waktu ayeuna jadi ayah lamun ceuk ibarat nama bra anjeun geura hiber ujang-jangna geura hurip geura hirup hurip ku elmuna geura
segera lampahkeun naon anu kanyaayahkeun ditamplokkeun nyakolakeun di SD nepikeun ka kuliahna teh bareun kanyaah da aya teu mampu mamagahan di hidup sapopoe nya aya teh ngengkenkeun ka batur tah tarimakeun ku hidup-hidup tanda-tandanya rasa kitu kanyaah di aya. Alhamdulillah bagus. Maka peluk Aryan, peluk bapak doakan bapak hidup. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan pun bapak, sehatkan pun bapak. Sakantiasa ngatik, senantiasa ngadidik abdi salawasna. Maka lajeng diwasu remang sampean bapak hidup bagus. Ya sampean bapak nu janten saksi mujahadah perjuangan bapak narika dinari rezeki nu halal lan thayyiban, rezeki nu halal tur hade kamu hidup bapak. Wasuk hidup dapat sampean bapak. Melaksanakan bahtera rumah tangga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rengse lungsurkeun Aryan sampean bapak sungkem ka bapak batur. Mari tadi bebenon Allah kubantung kana bangun ibu rama urang. Insyaallah Jepang tu ati bapak jaregan itu. Berharap Geramia. Alhamdulillah. Parantos Aryan, sumpanangan bapak bapak. Maka dipeluk dirangkul apa nanti? Bapak disun orang kali napa? Ke bapak, kanyaah bapak, kadedeh bapak. Ayeuna kasawawa. Insyaallah amanah anu ku bapak nanti. Oke jangan bakal kanggo Aryan dina Allah baris ngarius kala lawasna hidup cing janten murang kalih anu soleh hidup cing janten balakilan datang jagat anu soleh bertanggung jawab. Alhamdulillah rengse Aryan tepakan ke hidup bager raka hidup nuhun kanggo sadayakannya punten abdi sakseak nyusahkeun awae. Alhamdulillah aku kuping ku kedal capti ragi ayeuna ku doakeun ragi sangka rumah tangga da mulus rahayu berkah salamet. Mohon yang dihapunten cing sehat cing ageng milik mawadah. Mangga Aryan dipeluk dirangkul anak cing baga hidup bager. Rasin kanya anu kalitang agengna rasa bisa medongan murang kali. Bapak Haji Wawan kali Ibu Hajah Lisina Atika cing janten murang kali anu soleh terus soleh. Alhamdulillah. Mangga Aryan tepangan raka anu sanesna Aryan nyengkeun kahadeupeun ka si teteh. Mangga nyengkeun dihapunten ka si teteh. Bidi salami ieu hidup kantos ngarepotkeun ka si teteh batur. Mangga kedalkeun. Punten teh doakeun abinya cing tiasa janten keluarga nu sakinah.
Maka teteh didoakan rayina. Mohon ya, ada di dokter bisa mugi sing geus rahayu berkah selamat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Maka lajeng Suntang di peluk dirangku nyekel pidu ana alhamdulillahirabbil alamin. Tepakan ke hidup sadayana bakur. Tepakan ke hidup sadayana bakur insyaallah kanyaan kadedeh kejatuhan aja. Tangkosna jatuh bakal kamu hidup dengan melaksanakan bahtera rumah tangga. Maka astata kedalkan. Teh, doakan kali teteh teh. Punten abi sok. Maka teh didoakan rayuna. Jantan pamimpinan rumah tanggaan tiasa ngabimbing istrina. Doa anu sae kangge yang keluarga. Cing jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Jeung sadayana. Maka bager dipeluk dirangkul sertakan kasih teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kanyaan kadeudeung nakil hentang ageng na kanggo hitu. Mugi hidup tiasa ngabina rumah tangga sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup tinggi jantan laki-laki. Alhamdulillah silih hampura. Akhirnya diajak. Didoakeun ya sareng teh Popi ya yang bijaksana sing bahagia sareng sadayana sing lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka suntangan dipeluk dirangkul kasih apa parantos kanggo putra putri pahaji mangga kahiji sedekah jariyah nu kedua ilmu nu manfaat nu katuruna doa murang kali anu soleh anu kadokeun ibu Rabana. Alhamdulillah hidup cing sauyunan nu janten dulur kanyaan kadeudeeh mamah nu kanyang anu kanggo hidup insyaallah jiat pangdoa ti mamah jiat pangdoa ti bapa mustajabah baris ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin.